Pemirsa kaum sadayana anu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng anu nyenak jejer carios nyaeta ti panyabaan. Kalian dongeng ieu disponsoran ku Cai Kopi Kamari sareng Asbak. Mangga atuh pemirsa urang lajengkeun deui mugi sing kahibur kolbu kamu Brahmana nyaeta dongeng anu ngajomantara. Gitu pemirsa. Kacaturkeun harita si Ibro kapanyabaan jeung babaturanna nyata jana. Nu sabulan di panyabaan si Ibro teh bebeja ka si jana. Jan, ari maneh rek balik moal. Iraha mang? Ya isukan lah, amang ya rek nempo sawah. Sawah nu mana? Cagak. Atuh cagak eta ongkoh kita. Cek Mang Ibro. Rek mi HP maneh moal, cek Ibro. Can boga duit mang. Nyuratan we. Heuh atuh. Geus kitu kencangna carita. Beberengke si Ibro teh teu gawe harita mada. Bubuhan rek lemur teh oleh-oleh dibawaan. Sugu, tatah, palu, meteran, ragaji, suupkan urang sel, langsung digandong. Leos ini harita teh kanu ojek. Geus tepikeun ka jalan, biur deui naik ka terminal. Sanggeus celak di nu beus di tengahing jalan teh manehna teh kacipta. Ngalamun caritana si Ibro teh kaciriwe hordengna teh kelebetan. Kebayang pemirsa. Ngahaja si Ibro teh ulin heula di alun-alun sabadana turun ti nu beus teh. Datang ka alun-alun teh nyata bada magrib bari nyiar martabak. Sanggeus kitu bada isya si Ibro teh njaga ti ojek. Biur ojek teh harita teh mau Mang Ibro geus tepi ka imah. Geus kitu teh kebeneran ari budakna teh keur ngarenong di akina. Geus tepi ka imah keketrok harita teh. Nyi, saha? Iya Akang. Ih geuning Kang Ibro teh euih. Buka pantona. Kayak kedap. Sopan baliknya po biasa duit haneut dari itu teh segera ditampir. Kacaritakeun pemirsa kondangu cek si Ibro kemana barudak. Ngenong di akina tadi teh cenah rek ngenong. Syukur atuh. Nah make syukur. Harita teh si Ibro bari jeung nungtun kana ke kamar. Bapana mah bararau keneh. Aing geus kitu teh. Der caritana teh. Ai saenggeusna teh Nyi Onah harita teh istrina teh pok nyarita. Bapa maneh asa berat teuing asa lintuh teuing. Sabulan penyaba mending ngadahar naon. Aduh mamaneh poho deui ieu rangsel candilaan. Si tahadol. Ayo dibuka teh sugu, tatah, palu. Ragaji meterannya puguh we atuh Nyi Onah. Berat kesan puguh berat. Itu pemirsa sadayana. Apunten mugi sing kahibur. Mangga urang teruskeun nu salajengna di nu dinten enjing. Atur nuhun sadayana. Wios teramege. Untuk mendapatkan berita selanjutnya silahkan tekan tombol like, subscribe dan nyalakan loncengnya.